Be, Hmm. coba sasaran-sasaran kobo, bala, Bahala gitu. bala, pinuh kujukut kabeh. Adopna cakong euy, ruwet nilana. Males kiai lah. Kunaon maksud? Itu males bae ya. Bawa nu ngalep. Ih, budak ngaromong. Eta pan digigir kobong teh. Kurang teh. Dak. Saanya caranya Mang Robet teh. Budak saha. Atuh santri kabehan. Be, Ngaromong gitu. bener. Ah, Ban sarare budak harita mah. atuh nyahoan meureunana jauh dia ngabersihan mah selain Mang Robet. Ye. Ah, Nu gigit kobong belah ditu teh ya. ah. Artinya emang temenang urang eta keur dohor teh. Budak santri kan itu ngaralem. Jauh budak santri mah. Kecuali Mang Robet cenah nu eta mah daikan teu ngantik di kita. Kedinya nama emang di dia tentu disangka mau nu neuleuk gitu. Coba teh jahareup teh tah. Nyang kayak kita suruh subuh lah paling kedinya. Kuari. Oh, pacul aya di dinya pacul. Poe kene teh soal Teu naon. Tas subuh. Tas subuh kayak kedinya. Oh, bener cek budak. Oh, deui. Tuh. Ada bager. Atuh dipikir mah aja budak oh neuleuk gitu maksudna mah teu di niat nama lillahi taala. Tuh. Meureun budak bage perasaan meureun. Ya selama yang geus 8 tahun kobong ah. Geus teuing bae budak mah sarare geus teuing bae kula bae ke nu ngabersihan. Kita sare budak. Titah sare budak. Kabehan. Nu penting mah ngalem aing mah nu penting mah. Gusti. Pengen cek budak bener. Eueuh deui salam dunia mah. Eueuh deui jalema mah nu ikhlas nu ridho lillahi taala. Nabi nabi. Isukan subuh. Subuh ieu. Subuh kedinya. Aya pacul. Sip. Ari kitu mah. Dibejakeun diumumkeun bila perlu di masjid. Iya tuh. Udah kita teh ci ulah izin. Maksudnya biasa bae. Yang penting mah ibadah itu mah ibadah.